أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di samping daratan-daratan, pulau-pulau, jero laut nyahun Gusti Allah. Luasna laut nyahun, jerona laut nyahun, esi laut nyahun. Aya kakap sabaraha di jero laut nyahun jasa. Aya cumi sabaraha miliar di jero laut, aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahun. Iya kari, mata katulah sieun-sieun. Henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahun. Dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah. Sieun-sieun amat. Urang hudang ti peuting, biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar. Dek tahajudan. Ya tahajud bener mencan. Kalau wudu, gerebek. Ih, naon teh suga gerebegan. Deh, lain naon. Beres ngala wuduna bari muringkak-muringkak ke bulu. Salat Allah. Gerebek. Terjadi tak encan datang kabar encan. Sholli Allah. Berebek. Ji naonnya. Ingat ulah we nu keur tadi pae. Aju bae diuk ngana. Eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu. Coba ke kanu borangan ge. Les sia kos nunggu ngaku sia. Kos kita salat mah sieun. Allahu Akbar, lain pikiran ka Allah, pikiran pocong teh, jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang. Tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani. Rokok set. Les. Ngopi biasa. Kertek-kertek ke mana sia? Ka dieu. Atuh salat bae atuh. Ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia, ai wani mah ka aing. Ngaroko deui, kaluar di dalam jauhna naon? Kudaon ai salat Allah. Gerbek naonnya? Jelema nyana-nyana kene beda tuh. Coba ge rasakeun ge. Ye cenah kieu nyahoan borangan. Heuh aing ge borangan sarua. Tah eta kos kitu tah. Jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan. Hayang seuri sorangan nu borangan mah. Nu sok kukula didongengkeun teh di Garut. Aya hiji makam, galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah. Lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk. Tah kunti anak galak memonon, juri galaknya satama. Asal liwat ka dinya galak tah mah. Hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Qasim jeung Toto Gozali di Kampung Salam. Hadiran bisi eueuh. Bisi eueuh nu neuleuh di hadiran. Aya hiji santri nungguan Nanang Qasim kebel asup ke hadapan panggung hees. Nya mah teh nyahun brakayuda Nanang Qasim sagala muammar geus teh nyahun bae lah. Beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30. Ye, cek jangan sepi ye. Geussan cancan ye barang deuleu jam 3:30. Alah. Aing ieu deuk balik ka Kobong ye, sieun. Eueuh di jalan iwal ti ka kuburan eta. Tah eta sieun tanjana tah sieun. Menya aing di dieu bae deui. Menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji. Lah, geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh. Lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong sabadeg kieu. Pokona kunti anak jurig segala nanaon babok ku aing mah geus. Geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh. Ngawani-wani maneh. Kabeneran pas kuburan aya nini dek bising. Alalakur jasa. Atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge. Ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyanana sok mamawa sapu pan kieu. Kadel aku sana. Ah iya, kuntilanak dibabuk wae jak nyana teh. Atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdongna buak lumpatnya nah datang ka Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturanna mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji
isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit. Nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturanna kabeh. Ditanya ku santri, "Mang, ieu sa nini cek cenah teh. Cek bawa ka mana? Ka rumah sakit." Kunaon gitu? Dibabuk jurig, pugukeun badan. Jadi nini ge ku jada pajar dibabuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu Akbar tengah peuting. Allahu Akbar. Beres jana. Diuklah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu mah panu borangan. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus jana robahna ge lalauna. Ketep-ketep bru hees deui lah. Daripada aing ngadenge mending hees jana teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk. Kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek, asa leumpang kersek. Ho, cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Geus, gara wudu, asal enan lah. Geus teu kudu borangan cek kieu ge. Moal enan naon? Allahu Akbar. Brek leh, moal enan naon? Eprak kayak pocong, lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe. Gitu. Je, pocong beneran dah. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah Maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urang cicing ku Gusti Allah, setan digerakkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh gerak Allah teu kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teu kudu sieun. Begitu datang urang keur cicing ibadahan, aya setan, aing makhluk Allah, sia makhluk Allah, ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan. Deuk naon sia ha? Deuk naon sia ha? Tuh, lamun digalakan setan sieun, lamun urang sieuneun setan seuri. Ha, sieun ka aing. Dilalaga deui sia ku aing. Mantap geus, urang lamun salat dipenting, siapkeun golok. Yang naon cek pamajeng setan. Pencit ku aing si setan. Oh, setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahueun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahueun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahueun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, eusina laut, kateri-teri sabaraha miliar, triliun nyahueun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahueun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah. Ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun. Sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun, sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun. Ya Allah ya Rabbi, deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah. Deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun, lakeun ka nyaho Allah di jero dada urang. Bukakeun hate, ilmu Allah asupkeun ke jero jantung, ke jero golbot. Tak yakin urang. Oh, eueuh nu nyahokan nu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib. Kahiji nomor kaduana Allah nyahueun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan. Katilu Allah nyahueun kana naon bae nu aya di jero cai, di laut, di bangawan, di mana bae. Obat Allah nyahueun kana daun nu ragag.
Iraharagagna sanggeusna ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoan satungya kabeh ka nyahoan ku Gusti Allah. Daun gede, daun leutik, daun panjang, daun leutik lah deui. Allah nyahoan. Masya Allah. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyahoan kana sikinu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus ngabahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae buat caang buah henteu tapi ku zulumat. Di samping kejeroanana kanyawan poek kage luar biasa mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi majaz teh zulumat di mana bawatin nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah ka terus ka jero teh katela terus lapisan ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Allah nyahoan sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoan eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah naon bae nu aya di jero bumi ieu hasil-hasil bumi potensi bumi aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoan aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoeun Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek tade siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah. Walah batin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa. Eueuh teu dikanyahokeun. Nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ye irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai paeh jelema mun bener total eueuh cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dameula urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan jabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galana jelema di jero cai teu paeh jelema di jero taneuh teu paeh kumaha Allah bae seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah tah mah urusanna urusan adat jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhuarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana ya naru hai sana kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim awas ya datang ka haneut bage bahaya sia sana boro-boro meuleum haneut teh teu meunang seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae malah ka asana kos Toshiba bae non Toshiba AC ti sagala datang ka kerek di jero seuneu apel jadi anggur jadi jeruk jadi Masya Allah ngarundai-rundai ka Kangjeng Nabi Ibrahim urusan Gusti tah nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin naon bae anu baseuh wala yabisin naon bae anu garing illa fi kitabim mubin kecuali aya dina lauhil mahfuz
geus aya di Lauhil Mahfuzna ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di Lauhil Mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di Lauhil Mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu itu naon al-musakin wal mutarik. Jang nembongkeun ka malaikat. Deuleu kusya geus teu kudu laporan ka aing. Ayana naon deuleu ka di Lauhil Mahfuz, kolam datang ka kuari naretet eureun-eureun nu nyekelan kolam. Penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor. Teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor. Kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rizkina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya ta eta geus aya di Lauhil Mahfuz. Mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dideuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra. Oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin. Iya cek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh ka Lauhil Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatok beres dikeun ka Gusti Allah tempat dideuleuh kabeh ya Allah. Jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kunaon emang aing salah tah naon sih sakene jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh. Ja urang teh hirup datang ke ajal. Ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu. Di malaikat ge bingung nya na. Careurik, ja teu salah aing. Nya beusi carekan ku Gusti Allah. Teu salah sia anu saah berarti tu urang careurik atuh. Jadi cengcerikan ge moal hirup deui. Kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal. Paeh mangan sakali doang. Ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat. Gas, sia ge bakal paeh sanu yang cerikan sia. Teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lauhil Mahfuz geus aya. Ya Allah, wa huwallazi yatawaffakum bilail. Gusti Allah anu nyarekeun urang, Gusti Allah anu ngagenggem roh urang, Gusti Allah anu ngaheeskeun urang. Urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah. Roh urang teh roh urang aya dua rupa. Roh teh aya dua. Hiji aya ruhul hayat, nomor kedua aya ruhul tamyiz. Lamun kaluar ruhul hayat paeh, lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran. Jadi aya dua di awak urang teh sipatanana. Ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang. Engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali. Ruh tamyiz kapanggih jeung wali. Kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi. Jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah kagang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu
Nah iyalah. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Ruh tamis dikeluarkeun ku Gusti Allah. Nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui. Matak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir teh mah ya. Niaman layunam anhum. Hei nu sarare nu henteu diantep sare. Ya muridina la yuradu anhum. Hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh. Maneh sare teh diantep ku Gusti Allah. Maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur. Ku maneh poho ka Gusti Allah. Teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nah iya. Allah wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Allah anu nyarekeun urang, ngaheeskeun urang, dikaluarkeun ruh tamiz urang. Nah, yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum. Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi, urang migawe naon bae nyaho urang macul, Allah nyahoeun, urang di pabrik Allah nyahoeun, urang di pasar Allah nyahoeun, urang di kantor Allah nyahoeun. Pagawean urang teh kaki kicip-kicip karena pagawean urang Allah nyahoeun, ma jarahtum. Naon ku urang dipigawe? Urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun, urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun, urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun. Naon bae urang diuk Allah nyahoeun, urang nangtung Allah nyahoeun, urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum. Eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah. Deuk kumaha deui atuh urang. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar. Lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah, Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna. Wa ya'lamu majarahtum bin nahar, pagawean urang ti beurang galibna deui mah galibna. Sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun. Tah saenggeus Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna. Geus kitu summa yab'atsukum fihi. Dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi. Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang. Kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi, dihudangkeun ku Gusti Allah. Mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang. Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae. Tapi teu kuna naon, teu lapar teu naon, biasa bae hartina kuat bae. 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina, kuku para ranjang. Deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggut segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saribun usdun manus kapal yastatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam pan atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak gerak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi kararia amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah. Ike geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi. Ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal. Asana nu kolot mamal kaburu. Aduh cek nu kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae. Tetep bae. Tah ieu kabeh eueuh kaluan tindak kanyaho Gusti Allah. Masyaallah. Dihudangkeun deui ku Gusti Allah, hirup deui. Tina sare hudang. Ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha? Liuqbo ajalum musamma. Dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal. Aya nu datang ka 20, aya nu 30, aya nu 40, aya nu 50, aya nu 60 tahun. Tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah, diheeskeun ku Gusti Allah, dihudangkeun ku Gusti Allah. Meme datang ka ajal kitu bae. Summa yuqdo
liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat paeh beneran geus datang ka ajal. Lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae. Mun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh. Geus datang ka ajal mah nu boga rumah sakit tage modar. Ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh. Is dead bae. Paeh. Ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golepak paeh. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modar. Namun bisa diojol ku urang dimusawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusawarahkeun, cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di lauhil mahfuz tu ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula bapa kolotna ge rimbasa, duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula. Emang kunaon kieu lah kreditan teu kabayar. Aceng mah ulah waka. Aya hayang paeh kos kitu tah mah. Nah iya nya jadi ku Gusti Allah diheskeun, dihudakeun. Berang peuting hes, berang hudang. Liyuqdo ajalum musam. Datang ke ajalna paeh. Geus teu bisa didorong ku obat, teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus. Paeh bae. Lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh. Mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui. Atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh-paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto. Nya mah ja sugih ieu, jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar. Jang modar bae. Soeharto bae nu sugih modar atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan, lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe. Ya Allah ya Rabbi. Dek ngahela kumaha lantaran aya 2 malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang. Belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus, belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng. Eta mah sakadar dokumen hungkul tanpa kitu ge Allah geus maha uninga. Tama beusi urang ngahelak, Ye, pan Gusti, jasana henteu kitu. Raqib sini. Ada apa, Bos? Orang nerima rokep tukang karung. Gusti Allah doaku. Naon Gusti? Ya, ngahelak coba bukuna. Bekeun tah ieu. Tanggal sakitu, poe sakitu, sia sakitu tah eta paneta tah. Nu atid tah ieu tah. Poe Minggu sia batur mah ngaraji pan sia ka puncak tah aya tah tulisanna. Sia tah. Mawa jablay tah aya tah. Menang di Citra aya paneta tah. Sia dekah laku maha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh mah jang dokumen. Nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancebkeun ku ari ka jero hate urang, kicip dikanyahokeun, denge dikanyahokeun, lempang urang dikanyahokeun, nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, disarekeun ku Gusti Allah. Boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah. Oh masalah, no problem. Oh masalah, eta hiji kanikmatan antepkeun. Ulah sok diganggu-ganggu. Nang Allah. Sebeteuy nuduk. Inna
innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya na teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, beratna kagorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endogna tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kabelah kenca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, kitu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumanna ulah saeutik jasa ngageserna, malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat ditangah hisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha aku hari lamun pas-pasan. Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakna aing. Tadi aing geus neuleuh nu ka kenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu. Lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Mana ya ini? Iya ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana? Ieu, untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti, mun lempeng ka mana? Ieu. Nah, wa bainahuma hijab
antara surga jeung neraka, ahli surga di surga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka surga. Atuh urang surga jeung seurikeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naek sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Geus sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah, ieu ge di neraka. Lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka surga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda, tapi tetep Allah Subhanahu wa taala nyieun halang. Wahara ieu Gusti Allah. Make nyieun halang sagala. Maksudnya sana jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin. Tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan. Jelema keur kanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah deuk di kumahakeun ge ka surga bae. Cek ahli surga euy ka surga mah usah taranjang pan masa taranjang kajon. Taranjang kelos cenah. Aing mah panas ya di neraka. Tetep Allah nyieun batas. Wa bainahuma antara surga jeung neraka, antara penghuni surga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji ijabun aya hahala. Ya Allah, Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab, tembok. Wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare. Urang suka bobina ge kana neraka. Dek nembok di mana? Ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah. Geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat. Surul A'raf. Ngaranna A'raf. Eta teh eta. Ieu surga belah dia. Ieu neraka belah kenca. Antara surga jeung neraka aya hahala ngaranna tembok A'raf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin. Kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara. Kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun. Tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari. Geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok. Misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka na kadeuleuh mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh potongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah. Ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojay, aju neuleuh ka surga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Leuleuhnya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Okos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah.
saabnya doang ya geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon gigituan hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakit ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naonan hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, deus sarua bae lah haseup-haseup keneh. Kira-kira beki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga tenele ke ahli neraka tenele ke ahli sorga ngarana benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Karena bisa deuleu ka surga, bisa deuleu ka neraka. Tapi ka surga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerahkan. Neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai. Datang ka magrib bahaya kiai. Geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya siang mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib
anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji be ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng A'raf masyaallah geus fa iza nazaru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuri wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem itulah jelema nu akur amalna ditendeun di A'raf daripada ka neraka masalah lah di A'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka ieu mah pancen puguh di A'raf ge Gus ya kasalahan nong torogan pan kreditan diharamkeun terus bae bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngeureudit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di A'raf ge wallahu a'lam ji ulah main-main ya jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu pan nu penting ngalah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai ieu ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajeun teuy di akhirah jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga jatuh lolos sia boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga mabok bae kan aduh mah uninga Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di A'raf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang
Keur leutikna sial jasa tah. Nyana bae terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas saya tah. Keur leutik kos kitu jasa eta. Aduh terus tambah dibere keneh. Ieu mah panteu ieu mah. Neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe. Wah, sakumaha film India teh. Say. Naik kanyana ka gunung, atuh gunungna ge gunung indah pan, ditangkep gurintil. Kadeulekan ku di Arab sia jasa teh budak. Waduh, Romi. Pan lecet di sorga mah, kanjeng kuku mah ge henteu lecet. Henteu lecet mah buronganan ke neneangan obat merah. Atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu. Di surga mah naiknya capek datang ke gunung tanggap berudap datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka Leuleuh neraka, aduh, nu jejeritan, nu odol-odolan, nu nanah, nu getih. Wah, geus macem-macem, nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, yang daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya. Senangan ieu aing ngan udah tebal kos kitu pan gaceng ongko pan. Aduh. Pasti beres ya. Ada bandingan iya baca kaji banding dari neraka aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Nu seur nu ceurik anu macem-macem. Ieu deui pemandangan kos kieu jasa. Balik deui ka sorga. Ieu deui. Di luhur jana. Dibere nginum henteu, dibere naon henteu. Di luhur we teh mah Ashabul A'raf. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah. Aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum. Ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama. Waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman hararideung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae arasuk Islam nu mantap kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah kusia maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabarahan asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus
nyerang negara-negara Islam, bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid kunyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Ih, eta lah hidayah dokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mu'minin kasep beungeut herang. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka. Nyana di luhur a'rab neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu. Kumaha teh ketika jalan neuleuh ahli surga? Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji wow pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga. Nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga wahai dadah arab dadah. Nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat lorbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Nyana capeun. Nuk brol we ka ditu. Laka cek malaikat. Cenah asup ka sorga wa hum yatmaun padahal nyana harayang luar biasa ka sorga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ieu geus kikieuan bagi kikieuan nuludeui salamun cicing cek malaikat lah salamunan
kayak aya waktu tetepnya Assalamualaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jageus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai. Asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh. Bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tong Eng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu Taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu. Jana tanya lu disebutkeun. Pokona mah nu nyana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna. Hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia dia gegejek bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul
tindog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikan ke Avanza dibelikan deui ka Innova dibelikan ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wa kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum faedana rasakeun Gusti ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleunana haji geus teu kadenge suarana ge nya geus haji kapanasan pandangan haji yo dengekeun Gusti magnankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kasombongan maaf teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah li Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya li Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini paing teh mana ye nu keur ini paing ye hayo sia didalekeun ku nya didalekeun muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh emang saya penipu nya ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong na nomor 9an kapten ke-11 bakari nek naon teu diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar deuk di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku di neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagnaankum kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu nya ka sorga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka sorga mainna diomong adu omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka sorga dan encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang kan ahli Arab atupan jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah aju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing aju nya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh
nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Maka dia bawa ke cingjing celinan. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Aju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing. Rasakeun ku sia ma'agna ankum. Mana mangpaatna? Aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua kene. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wan ada ikuran ieu, wan ada ashabul arab rijalan. Ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing. Nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat, dia kan pejabat. Presiden urang tuh, ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ini. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing seneb ya. Panasna, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa. Kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik. Pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana di kawal teu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeug. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahogan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi. Baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di leungeun Bapak. Wah be, jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeup takorub tadoru
jang haol pan merena 1000 pan aing meuli sate mah 10 bungkus ai sate 10 bungkus ai mere 10 1000 datang ka keseleun jasa anu milihanana hampir belaporan ka kula ka haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun ka eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasihat bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata eueuh mangpaatna jeung eueuh paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kameh waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnang ku horeng teu aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong maagnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai maagnaankum manfaat masyaallah karim ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba tala alaihim rabbuk informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja
lantaran dek di kamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hulang. Barang hulang. Kabeh hudang tararungkul. Kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah gerak ke surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka surga. Masya Allah Haji Pendi ka surga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, bedol, ya Arab bedol. Bedol atuh pantata di nama. Ya ahlal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Geura asup bade ka surga bae nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus halaliber sorangan geus. Pakon ulah gancang-gancang cek. Ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun cek nyana geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae di ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai ta naon itu.